Anadru ila wajil alim ibadah. Ninggal kawan pamenteu ulama ibadah resmi. Ulama nu mana heula aya kategori ulama na. Upami ibu ninggal ulama ujug-ujug aya teh yang ibadah. Dareres eta teh ulama. Komodi nyarioskeun. Komodi ngadangkeun cariosanana. Aya jalmi pidato 2 jam da teu asup. Tiba-tiba ulama teu sajam-sajam acan. Ngan sa 5 menit panjang. Da asup. Non bagina margi eta ulama jamnya anu soleh diturut ku umatna. Di zaman teh aya hiji ulama ilabdi ya Jidalhar. Kiai Jidalhar teh geus rencangan di Siroj ada cerita nade. Kiai Siroj itu tukang pidato. Mun Kiai Jidalhar mah anjeunna tara pidato mau ulang kali we. Nu akhirna mah saur jamaahna kieu pengersat ka Kiai Siroj. Nah hanya hari Kiai Dalhar betara pidato. Nah ketiasan pidato kumah Kiai Siroj Kiai Dalhar teh sanes teu biasa pidato anjeunna mah ku bakatin pinuh ilmuna dugikeun sesahkeun kabeunana. Lin ibarat non lin ibarat tong di mana pinuh ditakor teh teu disadar. Oh ibu upama aya tong usian ucai takol disadar moal disadar kan alit gitu disadar. Tapi lamun kosong tongna takol tarik. Bami saur Sulaiman tong kosong nyari dunia. Tentang loba ngomong teh eta teh naon karosong eta teh. Anu biasa mah naon anu sakedik nama tanu para ulama mah teu seueur nyarios. Para alim ulama Musa kali nyarios 5 menit nurut sadayana. Waktu eta di Haji Wahbas Kuba. Sekarang dengan sumping ka Muntilan. Bade ngajak bergabung karena organisasi Nahdlatul Ulama. Nya dikempalkeun sadayana ulama-ulama di Muntilan harina. Anjeunna di luar pidato, tara pidato sama sekali. Nalika aya eta anjeunna ngawidian kersa pidato Kiai Dalhar. Pidatona teu panjangan 5 menit. 5 menit teu panjang teuing. Assalamualaikum alhamdulillahirabbil alamin berarti aya mah mukadimah nembe sakitu. Nembe ngucapkeun kamu sekalian masuk NU ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang tuh buat sakit. Sakit itu pidato tersingkat. Pidato tersingkat. Ngan sakit itu na. Aina berbondong-bondong jamaah kalebet NU Nahdlatul Ulama. Sanes panjangna bahasa tapi non karakter anjeunna. Jam sore ucapanna teh ditaros. Diperhatos ucapan lebat kena mana orang masing-masing. Abdi dina hiji waktos silaturahmi capun guru. Nyetik eta nyarios napun guru. Nyarios sing atuh diajar tahajud. Sakitu nyebutkeun teh. Sing atuh diajar tahajud ngarah anu. Teu panjang lebar sakitu. Padahal abdi teh apal da ngaos dina kitab. Pahala tahajud, fadilah tahajud panjang dibaca urang. Tapi aya bahasa pun dulu dimakeun sing atuh diajar tahajud. Bahasana teh naon nyebutkeun sing atuh diajar tahajud. Sabaraha kalimat eta Bu? Da harita diucapkeun ku pun guru nyarios kitu. Da ujug-ujug hayang tahajud teh aina poho deui we. Cariosan pun kurung nu sakitu da lebet benten sareng abdi mutorah kitab dibulak kembali tentang fadilah puasa, dibulak balik tentang fadilah tahajud, dibulak balik tentang fadilah sedekah, dibulak balik maca dina kitab da eueuh contoh mah hese.